Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillahillazi la yazalu muqaddasan fi jabarutihi wa munazzam fi dzati wa sifatihi minad dani'ah. Wa ahabba man tahra nafsahu wa zakahu min ma'asi wal khabisat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah dzu sifatil kamalat. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzu sifatil kamalat. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana syafi'ana Muhammadan wa rasuluhu sayyidul makhluqat. Wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli fi min fi'lil munkarat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in alladhina jahadu anfusahum min az-zunubi wal ghafalat. Fa ya hadirun usikum wa iyaya bitaqullah wa ta'atihi bimtazil ma'murati wa ijtinabil manhiyat. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa as-sadaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat samud bi taqwaha idzin ba'atha ashqaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanu tulma fi dunya falam yatlabu ila hadis. Sadaqallahu wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kiram, adalah pembawa acara Ketua Risma Mujahidin sing berhormat pangresa Papu Ilemur, Bapak RT Gusim Goring lebih hormat, oga sadayana nu hadir jamaah istri diwakilan ku Neng Elis. Mudah-mudahan sadayana urang dina hadir dina ieu aya dina rahmat makna Allah Subhanahu wa taala. Tipayun mangga urang sami-sami magiatkeun mugi ka syukur kehadirat Allah. Kalayan kodrat yadat mantana orang saya desa dina ieu waktu setiasa mumpung hablan barokah dina raga ngalaksanakeun tina sapalina kewajiban urang nyaeta thalabul alam. Salawat wa salam mudah-mudahan salaimu dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya panutan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimakumullah, dina ieu saat dina ieu waktos nuju pengumuman penentuan kanggo Idul Adha. Hari ini, malam ini, apakah sudah termasuk malam 1 Dzul Hijjah atau nanti itu upami dinten ayeuna Rebo Dzul Hijjah berarti lebaran dinten Jumat. Tiasa disebutkeun Haji Akbar. Kunaon disebut Haji Akbar? Aya haji sogir, aya haji kecil. Haji kecil mah eta umroh. Umroh itu disebut haji kecil. Belum jadi haji umroh mah karena apa? Tidak ada wukuf. Syarat haji teh wukuf di Arafah, nepi ka gering kumaha oge wajib lamun melaksanakan haji kudu wukuf di Arafah. Nepi ka kudu digotong cek pariposna dina kursi roda, pokona mah wajib ngalaksanakeun wukuf di Arafah eta kakarak jadi rukun haji. Ari umroh mah teu ngawukuf, matak disebutna haji kecil.
kudu disebut haji ge teh naon eta macan jadi haji. Tapi loba jelema ayeuna seueur jalmi mereka simkureun ge Pak Haji, amin alhamdulillah berancar umroh acan. Mudah-mudahan nu can ayeuna termasuk PRT sing saenggalna nu hadir di dieu saenggalna aya milik rezekina aya qadar Allah tiasa ngalaksanakeun minimal umroh atuh amin. Ya Allah ya Rabbal geus ditelepan geus dititelan ketua risma mati baheula. Jadi haji lah disebut teh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eta suatu doa anu kudu diaminan ku urang. Hadirin rahimakumullah, upami pemerintah menentukan hari ini adalah tanggal hiji 2 Hijjah. Dul Hijjah teh bulan anu ka 12 dina bulan Islam. Upami dina bulan Masehi mah Desember. Tangke Muharram tanggal hiji eta tahun baru Islam. Ansok eleh ku tahun baru Masehi umat Islam ngarayakeun aneh. Eta aneh dan memang geus kieu jamana. Lamun dina dinten anjing dina hari ini udah ada ketentuan, berarti aya ketentuan-ketentuan untuk menyambut bulan Dzul Hijjah. Naon wae atuh anu kudu dilaksanakeun dina Dzul Hijjah teh menyambut bulan Dzul Hijjah teh di antawisna 10 hari dina bulan Hijjah tanggal hiji enji disunatkeun ngalaksanakeun saum. Insyaallah anu sok biasa ngalaksanakeun sauma moal abot karawasna. Komo nu sok biasa nyeuneun kemis ninggang teh tanggal hiji Hijjah tanggal 10 parat we saum. Insyaallah seperti semang deo Mang Epul alhamdulillah pan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kedua lama katingali ngan mudah-mudahan gitu. Aya nama jadi gatawa. Akan bae. Sakumaha hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari an Abi Abbas an Nabi annahu qala mal amalu fi ayyamil ashri afdalu min al amal fi hadin qalu wala jihad qala wala jihad ila rajul kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Tibu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuh teu aya hiji amal anu paling utami nu dikerjakeun dina 10 hari masada hari pertama dugi ka dina bulan Dzulhijjah naon saur para sahabat sakalipun sanes bari jihad fisabilillah jihad di jalan Allah saur Kangjeng Rasul ngadawuh sekalipun jihad fisabilillah naon atuh yaitu seseorang anu keluar untuk jihad dengan diri dan harta anjeunna teh tidak sedikit pun yang pulang daripadanya. Nah di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al Asqalani ajeuna ngunikakeun para fuqaha ahli fikih ngajadikeun hadis ieu teh sebagai sumber dasar disunatkeunna saum dina 10 dinten hari pertama dugi kaping 10. Jadi langsung di jihad fisabilillah jihad perang Allah saum dina bulan ayeuna engge ditentukeun teh mah ku pemerintah besok tanggal hiji berarti disunatkeun saum insya Allah. Mudah-mudahannya enakeun da iker saum mah sehat ngan kudu bareng saumna. Kudu lobaan aya bulan puasa mah jadi sarauman sadayana gitu. Jadi ngeunaheun gitu. Teu kuat aduh nu dua teu kuat mah naon udur jeung ngopi nu sok udur jeung nu ngopi anu teh udur jeung ngopi kuat henteu nyata lapar sarua we eta mah sarua jeung bohong. Udah abdi mah tara ngarokok cara tara ngopi naon atuh alasanna teu kuat saum lapar kabita baso aduh kabita baso 20.000-an ribuan.
Hadirin rahimakumullah, jatan disunatkeun dina sasi Dzulhijjah teh kahiji ngalaksanakeun saum sunat. Kaping hiji dugi ka kaping 10 utamina mah panginten dina kaping 8 jeung kaping 10. Ulah henteu eta mah. Oh 8 salapan aya 10 nama lebaran ya. Oh bisi narunutan mung din. Upami kaping 8 mah sabada teh saum tarwiyah. Oh sadadan dua tarwiyah. Disunatkan dina bulan kaping 8 mah sunat tarwiyah. Anu dijelaskan dina Al-Karafi wa fil Jawahiri yastaibu saumu tasu'a ta disebutnya saum tasu'a nyata tadi sunatkeun eta tasu'a teh tarwiyah sareng Arafah eta mah ulah henteu wayana usahakeun minimal urang ngalaksanakeun tanggal hiji di kang 8 ripuh abdi mah damel kaum kuli kaum damel capek kaping hiji di kaping 7 mah 8 salapan mah ulah tinggalin abdi mah sibuk tah sibuk-sibukna kaping 8 salapan mah tarwiyah jeung Arafah mah paksakeun saum sunat abdi mah embung sabodo abdi mah hoream hareup lebarane hungkul aya nu kitu pan lobana mah nu kitu tapi insyaallah upami di urang dibiasakeun mah seragam gitunya kompak ya di Al-Mujahidin kaping hiji saraum wah kompak luar biasa nepi ka PDKM ngayakeun buka bersama di kukajuan ku Pak RT cek Pak RT PDKM urang buka bersama yuk hayu buka bersama Pak RT saum alhamdulillah atuh pira koen teu nu ngajakna cenah moal cenah kami ieu mah kaping 8 salapan atuh urang kompak saum urang buka bersama di Masjid subhanallah di batur mah ieu teh kitu aya dugi ka ngalaksanakeun saum sunat tarwiyah jeung Arafah teh dugi ka rame sapertos saum biasa nepi ka era Pak RT era mun ngaroko di jalan teh era mun jajan di beurang teh kunaon ku sabab tos biasa di urang mah di Mujahidin teh biasa tong beuning puasa sunat dina ngalaksanakeun salat wajib beberes sapi hararese ieu mah kan bae da lain di batur di urang gitu ngomean di Mujahidin di batur mah sim kuring kantos adzan di hiji tempat beres adan salat sunat ai pas qomat pedah 2 jengkal tina sap 2-3 jengkal tina sap sim kuring teh teu pas sap gitu ai beres qomat ek munur teu bisa geus aya nu ngeusian eta padahal mah cik urang mah di dieu boro-boro di dieu mah bari ngagoler oge hek bae nempatan sap ka hiji gitu pada sap hiji hampir 3 jengkal sim kuring teh henteu pas dina sap qomat teh ai beres qomat pas rek munur teu bisa geus aya nu ngeusian eta sap hiji ya Allah luar biasa begitu qomat teh brai sadayana buru meresan sap anu panghula-hulana utamina mah ngasih buri teh nya kapaksa we sap kadua mah kadua kebetulan aya nu ieu rada merean gitu teh piraku nu qomat itu tukang pisan gitu nya sap kadua we sim kuring teh ngan salama salat teh subhanallah kita disiplinna ieu luar biasa begitu nguping qomat teh sadayana teh anu ngahulang langsung memuru sap anu pertama di urang kumaha imam takbiratul ihram masih keneh ngajedog diu keneh cek imam teh Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim lempang kakara ngalageday Gusti nu agung ditengkas saya ku jin modar geus ripuh teh Gusti Allah bahkan anu paling aneh aya jalmi ka masjid
memeh bedug geus ka masjid atarapi geus adan beres adan ka masjid tapi teu kaburu berjamaah ka eta malih nama naon gawe atuh Allahu alam teh nya. Bahkan kapungkur mah punten nepi ka aya jalmi aya di masjid memeh qomat aya di masjid beres qomat imam takbiratul ihram anjeunna mah cali keneh cali katih we geus satih ka hareup lumpangna teh salengkah teh bari aplen dugi ka katinggalan rakaat hiji. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ajeuna geus teu aya ayeuna tapi getol da berjamaah nama mudah-mudahan aya dina pangampunten Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring teh upami ngimaman sok haja berasar beres qomat teh la ilaha illallah cek anu qomat teh muadzin teh langsung sim kuring ka hareup teu culang-cileung langsung sim kuring takbiratul ihram Allahu akbar. Bacaan biasa samusaput sakumaha biasana doa iftitah Fatihah pas simburin Allahu akbar luku nah pas assalamualaikum teh naha eta mah nangtung deui berarti katinggalieun sarakaat. Ya Allah ya Rasulullah jauh pisan jeung di hiji daerah anu begitu qomat teh langsung saptepinu luar biasa Masya Allah lain teu bisa diurang ge ngan hese bahkan masih keneh aya sepuh bahkan masih keneh aya orang tua anu getol ngaosna getol ngahadiran majelis ilmuna tapi can ngarti cara salat anu bener. Kumaha cara salat anu bener teh? Beres imam Fatihah anjeunna dongkap ka masjid terus takbiratul ihram misalkan usolli faradz zuhri upami zuhur asar usolli fawwa asri arba rakaat mustaqbil adaan mamuman lillahi ta'ala takbiratul ihram eta makmum Allahu akbar atau maghrib pan jahar ditarikeun ghairil maghdubi alaihim waladdallin cek imam teh cek makmum teh amin anu hayrup keneh da loba nu salat berjamaah aweus soraan teuing kumaha teh teuing hayang dibarepire gitu ku Allah ada maghdubi alaihim waladdallin cari cing we lamun dibalas ku imam wayahna hiji waktu lamun imam males tong amek imam tahiyat akhir dilihat teuing padahal sare si imam mah geus beres tahiyat akhir bami fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih aja assalamualaikum warahmatullahi si imam ngana launan salamna teh assalamualaikum warahmatullahi si imam teh launan teu ditarikeun teu sapu aja da bisi katingali urekeun batu sapa aja kita mah naon penting mah akhir salat teh mimiti salat takbiratul ihram akhirna salam eta rek ngusap teh ngusap beungeut teh jadi masalah wiridana launan akhiran utan sare si imam teh eta makmum di tukang mending geus teu parugu gelisah subhanallah jadi arad imam mah ibrawa kerek gitu usahakeun hadir rahimakumullah nyambung eta imam teh ngadoakeun Rabbighfirli muga-muga Gusti ngahapunten ka abdi sadaya amin berarti mudahan anu nyebut amin eta rumasa boga dosa anu nyebut amin eta jelema luar biasa mantang ulah ka Allah murumasa teh boga dosa masih kayana aya begitu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin datang eta kolot usolli pada maghrib Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro can beres doa iftitah eta imam beres maca surat cek makmum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta imam beres maca surat imam ruku eta makmum rek naon
ruku moal ditarima ku Allah saya nu teu disieun sarokaat eta jalmi. Naon sababna? Sabab awalna pasunatan dipigawe. Kumaha atuh? Makana ngaji teh kudu sing bener. Ulah ngan ini tungkul ngalah ngarti kupingkeun teu ngarti tayakeun. Kumaha carana? Geus dibejaan pan ku guru urang sadayana sering di mana jadi makmum aya nu masbuk aya nu mafek. Makmum masbuk mah wayahna tong maca pasunatan acan. Naon pasunatan teh? Di antarana pasunatan teh nyaeta doa iftitah. Tamur oge teh kudu. Pan urang mah nya geus biasa teh ya. Ku biasa mah jadi anu bener ge asa anu salah ge asa bener. Ku biasa mah panyate bener padahal salah. Contoh imam geus tengah-tengah surat urang datang eta makmum datang cik makmum Allahu akbar a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin imam ruku kumaha eta sikap makmum wayahna lamun ngarti eta ku dibereskeun Fatihah. Naon sababna? Sabab tadi maca pasunatan heula. Kumaha tuh? Supaya hasil eta berjamaah, hasil eta rakaat kahiji begitu datang teh Allahu akbar langsung bismillahirrahmanirrahim. Kakarek alhamdulillah ruku imam pipiluan eta makmum ruku kasebut eta harokaat. Simkuring sering keluar ya Allah sok karunya gitu eta aya hiji kolot sok maca kitu kadang-kadang dina salat duhur asar oge sok rada tarik pan geuningan di lemur mah Allahu akbar kabir wa hamdi katsir wa subhanallahi wa barakatuh subhanallah ini wajhatu wajhi ala sifatur pas imam teh ruku pipiluan we ruku ya Allah Fatihah anak kumaha eta berarti eta makmum teu ngarti. Seueur anu kitu para sepuh para pemuda, seueur anu kitu masih keneh aya nu kitu teh can ngartos. Jadi di mana posisi urang anu kudu maca takbiratul ihram kudu mupasunatan jeung di mana posisi anu teu kedah diaosla pasunatan. Lolobana nu taranga heuh darek karti kumaha teu ngaji mah. Nu teu ngaji mah rek ngaho kumaha? Lah nu penting mah salat. Salat teh penting lah nu penting mah salat. Hadirin rahimakumullah, jantan mudah-mudahan upami aya keputusan ti pemerintah dinten enjing kaping hiji Dzulqa'dah nu dihijjah kaping hiji Dzulhijjah berarti persiapan orang ngalaksanakeun saum sunat insyaallah. Mudah-mudahannya Allah mapain kakiatan, Allah mapain kesempatan ka urang anu kesempatan ieu teh dimanfaatkeun leres-leres ku urang sadayana. Utamina dina engke saum tarwiyah, saum Arafah eta wayahna eta mah urang paraksakeun ngalaksanakeun saum. Atuh teu bisa tanggal hiji nepi ka tanggal 7, tanggal 8 salapan mah ulah henteu ngalaksanakeun saum insyaallah. Persiapan we dinya naon? Tanggal 10-na mencit sapi. Nyemebol kasih pesona deh. Mun kurang suget makan nu gigireun. Waduh, jadi mah tukang nyegetan insyaallah. Hadirin rahimakumullah, ngan wayahna dina saburan sabudeun urang salada yang ngalaksanakeun ibadah ngan wae dilaksanakeun ku urang ka Allah Subhanahu wa taala ulah dugi ka urang leupas tina kaikhlasan. Naon sabada sambal sadayana sumber ibadah teh ditapi ka Allah lamun karena urang ikhlas ngalaksanakeun. Oge ulang olah boga rumasa. Naon rumasa teh hadasna jangan merasa diri paling bersih. Jangan merasa diri paling suci. Jangan merasa diri paling getol ibadah. Jangan merasa diri paling rajin ngaji. Jangan merasa diri paling getol berjamaah. Allah nu nganilai mah hate urang teu apal. Urang ulah sampai ka menjustis menuduh seseorang di bawah kita. Beuteing manehna teh leuwih mulia tibatan urang. Urang getol ibadah
heueuh da ibadah urang mah sakieu buktosna atuh sakieu buktina ibadah urang ulah nepi ka nyangka ka batu teh leuwih goreng ti urang beuting mun Allah mah anjeunna teh leuwih mulia sok geura waliyullah anu carios dina sejarah ku guru-guru urang sadayana mangga bintonan dina sejarah geuningan waliyullah menika diarantep jadi hargaan ku masyarakat nepi ka turun ngamanian oge para malaikat pada ayat waliyullah tuh mata ulah sampai ga merasa diri orang paling apakah itu paling bersih nah paling getol paling apa kan ulah weh sabab naon margi Allah langkung uninga hati orang langsung Allah mah uninga mudah-mudahan orang salamina kada husnudzon orang kada husnudzon salamina tapi da aya batasan beunnya husnudzon teh PRT nya orang ke masjid mayana ke masjid atau maepul ke masjid di perjalanan aya nu keur nongkrong maepul ke masjid nya cek maepul teh geus balik ti masjid deh cicing keneh we ngopi we jeung ngerokok keneh geus balik deui nya geus atuh berjamaah ya teuing biraku genep jam berjamaah cek maepul teh meureun manehna mah leuwih mulia ti betul manehna mah ai kitu-kitu ting mah biraku nya maepul nya da katingali beunah saya teh wallahu a'lam salat teh nama tapi da ai ningali kitu-kitu ting mah ningalikeun teuing bitu urang rek ini salat Jumaah nongkrong we bade arangkat Jumaah menikah sabaleun gitu mah dipejit ya menang Pak. Ya Allah sekali deui para pemuda para pemudi rahimakumullah mudah-mudahan labatan kana sasih anu ka-12 dina sasih Islam urang sadana tiasa ngamanfaatkeun momen-momen anu penting momen-momen anu bersejarah momen-momen anu luar biasa dina bulan Dzulhijjah teh margi aya peristiwa naon peristiwa haji tiasa ngalaksanakeun saum sunat alhamdulillah lamun mampu kodahna ngalaksanakeun rukun Islam anu kata kalima nyaeta angkat katana suci nu teh acan mudah-mudahan simkuring sering ngadoa dina ba'da salat Allahumma shalli ala salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi wassalatu wassalam firutin wa afiatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin hadirwabikumullah cekap rupina silaturahmi simkuring dina wengi Rabu ayeuna ngawitan graping hiji Dzulhijjah mudah-mudahan aya manfaatna utamina panginten urang tiasa ngarobih pola pikir urang tiasa ngarobih urang pademelan urang anu tiasa nama sok lalelet kana ibadah nu biasana mah tahun kamari mah Mang Jamil ge teu bisa ngalaksanakeun salat saum sunat mudah-mudahan atuh tahun ayeuna mah tiasa minimal 7 8 salapan Cekap permina sakitun tiasa kadikeun haturun sagala sarana apunten sagala pikalapatana hadana Allah wa iyyakum ajmain billahi fisabilillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.